Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Rama Sadayana. Ayeuna simkuring bade nepangan Abah Amin salaku sesepuh kesenian Singa Depok Cidutung anu aya di Desa Cupunagara ieu. Penasaran kan sadayana? Simkuring ayeuna bade cumarios, bade ngobrol, bade sharing lah. Intina mah sareng Abah Amin. Mangga penasarannya? Hayolah ikuti jejak abdi sareng balad-balad sadayana. Alhamdulillah ayeuna tos dugi di kampung pemukiman tempatna Abah Amin. Kedapi abdi bade nincak bumina. Keresannya tadi tepang sama warga-warga tumaros di mana bumina Abah Amin tos pendak. Tadi teh keresan pisan aya Abah Amina. Saurna langkung rawas cumarios di bumina. Abdi ayeuna bade ka bumina nya. Hatur nuhun. Hayu mangga urang ikuti, urang kadenya kudu lalajuan nepikeun ka geus. Hayu mangga kudu diikuti hayu. Punten Abah bisa ada acani ngobrol waktasna. Abdi teh bade tumaros kitu sakantenan hayang diajar masalah kesenian khususnya Singa Depok anu aya di teh kampung Cilutung dan ari seni Singa Depok mah pan kasawarna teh teu subang bae nya Pak. Bah. Tah kasawarna teh abdi teh hayang terang gitu. Langkung jero kita yang terang nate langkung peniti langkung jelas gitu. Kita Singa Depok eta teh khususnya nu aya di kampung Cilutung ieu awal mula nate ti tahun sabaraha? Sisingaan kan ari singa anu ayeuna mah mana lah istilahna paling kieu tapi upami awal permulaanna ya ingat Abah ya ingat Abah tahun sekitar tahun 78-an lah. 78. Eta apa? Ari manggung singa paling tebih kinten-kinten diondang ke daerah mana? Paling tebih keluar daerah kantor gitu. Keluar daerah mah namanya oge ka nyampai Cikole sareng Pasanggrahan. Oh, dugi anu tebih nama eta Abah perkawis dina kesenian singa angtosna komo-komo apa entos lamitiati tahun 70-an taruh tadi kok ceritakeun eta teh panginten aya generasi itu mulai di tahun 70 dugikeun ka ayeuna tangkos teh pemain teh moal eta wae. Wah, jadi tos tilu pabrik tilu klub tos tilu klub tapi periode tos tilu periode. Jadi tilu kali ganti generasi gitu. Generasi nya. Depan tos araya teh tos kitu nu ti payuna. Tah kayaknya generasi muda gitu ayeuna anu dibarukeun ayeuna. Ai eta perkawis peralatan sapertos alat tabuh, kendang, gopong. Terus nu karari teh tangtosna merlukeun biaya nu teu sakedik panginten tah kanggo ngagaleuna eta menuntut. Oh, menuntut. Mandiri jadi keneh. Jadi tadina kan artosna ayeuna upami contoh ya. Istilahna anu asal muasal nama barudak manggung janten artosna henteu di pasingin ke barudak dikumpulkeun heula naon anu can gaduh sabar tenang naon anu can gaduh gitu kan sama istilahna mah kayak tadinya heula gitu istilahna. Eta Abah perkawis terkendala masalah alatnya Pak. Masalah alat ya teh sepertoson eta kendala kitunya aya gangguan nanti tinu alat. Apakah di pihak pemerintah kantos aya bantosan gitu tinu peralatan senina gitu ke pihak kesenian sisingaan di dieu? Alhamdulillah teh acan. Jadi masih rusina seolah upami ieu teh mah lah pribadi. Pribadi. Jadi upami aya anu kakirangan teh selalu
nyewa gitu kan, selalu nyewa gitu istilahnya gitu. Ini masalah peralatan gitu. Keinginan abah selaku sesepuh di kampung khususnya di bidang seni pengintennya abah, Ya. keinginan abah kahoyong abah kapayuna kumaha gitu aya pemerhatian di salah salios pihak mana gitu kanggo ngebantu atau napi kepedulian ngamajukeun tradisi Sunda nyaeta salah sahiji sing Depok teh abah. Ya kahoyong namanya, khusus hoyong abah umumnya bagi panginten kahoyong warga di anu ngagaduhan istilahnya seni. Hoyong aya kepedulian mah boh ti pihak masyarakat desa suku negara, boh ti pihak pemerintahan. Janten upami aya itu ieu teh hoyong ieu istilahna mah. Janten aya kepedulian naon ya anu istilahna kekirangan atau napi kalangkungan dina masalahna seni teh. Nah, otomatis kan aya sesepuhna aya ketuana, insya Allah panginten anu bakal diiyakeun teh hoyong lah langkung ti majeng gitulah masalah seni mah gitu, khususnya kepedulian warga masyarakat desa Punagara lah ningal ya seni ieu teh gitu tah aya kayak nu kakirang insya Allah segana aya kepedulian ti sajaba eta gitu tah bisa aja beti hoyong anjeunna ngahibur di mana gaduh sunatan gitu tah. Mudah-mudahan lah gitu. Amin. Bade manggung eta teh sok diayakeun latihan heula Latihan heula margi naon bilih kaku gitu ngarogo di legalna maksudna ieu gitu. Pami latihan eta tabu sabaraha panginten pan orang dia mah rata-rata taranin teh ya abah. Wihna pan sok sonten eta latihan sok tabu sabaraha. Dina ieu teh lah jam 8 jam 9 mulai gitu. Jam 8 jam 9 ya, wangi. Oh wangi. Oi wangi. Jam 8 jam 9 ini. Setelah mewawancarai Abah Amin, malam ini saya diajak melihat latihan untuk acara yang akan diselenggarakan minggu depan, sahabat Rama. Wah, saya sangat kagum melihat kekompakan pemuda di sini. Masih mempunyai rasa cinta yang sangat tinggi terhadap budaya seni warisan leluhur.